Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang paamprok swanten deui sareng simkuring de tilu channel dina acara anu matuh nyaeta dongeng Sunda. Dongeng Sunda ieu dikarang ku Abah Kampung di Cianjur. Kumaha palawargi sadayana? Sararehat dararamang alhamdulillah. Mugia aya dina kasalametan sadayana, kesehatan sadayana. Sanaos urang patebih, sanaos urang paanggang, tapi oleh-oleh wargi-wargi simkuring anu ngarojong, anu ngedukung karena channel Pribados. Alhamdulillah nyeuran hatur nuhun kasadayana anu tos sagrep gitu, tos nyagrep karena channel simkuring. Hatur nuhun pisan ku kasayana palawargi sadayana katampi pisan ku simkuring. Di dieu nya katampi alhamdulillah simkuring rada semangat ya. Dongeng nage ai dibantosanku sagrep mah. Alhamdulillah hatur nuhun kawargi-wargi simkuring, haturkeun nuhun pisan. Sumangga supados teu nyangkolong kana waktos. Urang kawitan wae ieu dongeng anu ngabantu judul wawales kanu telenges kamari teh dugi ka kemana nya palawargi hilap deui simkuring dugi ka si Baron Ludra nya tarung sareng si Galang CLBK. Ayeuna teh dongeng tos dugi ka bagian ka-20. Sumangga urang kawitan wae sok kaparayun sadayana. Si Balon Rudra mulak cangkeng bari ngagak-gak seri. Sakitu pangawasa maneh sok katrukeun ilmu jampe pamake maneh siahar keher. Tenggelan maneh eueuh anu karasa ka oing. Gitu si Baron Ludra semunung moal kanu jadi lawana nyaeta si Galang. Ari si Galang nempo si Baron Ludra anu semua manehna kapancing oge nafsuna. Terus manehna tatan-tatan rek narajang deui ka si Baron Ludra. Gereneng dina hatena si Galang. Anjing, das gimana euy? Boga ilmu naon nya sia kete cenah. Di tengah ku cetok aing jiga teu karasa naon-naon. Tapi aing mah mundur sasiku moal ngejat sakejang beas. Ku aing diajaran deui sia, penasaran aing. Gitu.
cek gerendengna si Galang. Geus kitu mah si Galang tatan-tatan deui manehna rek narajang kasih balon ludra anu keur ngagagak seuri. Rasakeun sia panarajang aing. Iya. Cuenak. Si Galang diurut narajang. Panarajangna lebih cepat tibatan tadi. Jebot. Des. Tunggulan si Galang ngahakan karena dadana si balon ludra anu keur ngagagak seuri. Tapi si balon ludra siga anu teu karasaeun naon-naon. Eungeul dadana eca jeung katuhu ku si Galang ngalakah ngagagak seuri. Anjing teulan naon ai kitu. Henteu karasa satay kuku acan. Make talaga atuh. Dengel naon. Si balon ludra ngagagak bangun anu nikmatna keur manehna ngoak anu jadi musuhna anu ngahegak ngaturan napasna. Danai. Itu kieu. Goblok. Boga emo naon cenah si Babong teh. Si Galang mundur sababaraha manehna ngatur napasna sabab panarajangna geus sabaraha kali teu karasaeun ku awakna si balon ludra. Sabab si balon ludra geus ngabogaan ilmu wadau kulit banget. Terus si balon ludra ngomong deui ke si Galang. Hahaha. Ayeuna bagian aing anu narajang rasakeun pangawasa aing sia. Ya. Si balon ludra narajang gerakanna cepat kacida. Angin samberanana karasa nebak kana badana si Galang. Tapi si Galang oge lain jago sakatiga. Manehna murid Kidongdang ti tataran Banten. Hiukna panarajangna si balon ludra anu ngahiuk rek ngahanca kana gado jeung kana puhu ceuli. Si Galang ngagunakeun ilmu pucuk awi ketebak angin. Taos. Tunggulan si balon ludra nyamos ngatar angin. Sabab awak si Galang sirahna kumaha we awin ketebak angin. Leo ka kiri, leo ka kanan, leo ka hareup, leo ka tukang. Ngeplos tunggulan si balon ludra eueuh anu keuna kana sasaran. Nempo kitu inget kana purwadaksina si balon ludra ningali basa tarungna si Juren. Jeung si Galang manehna nempo. Si Galang ngagunakeun ilmu pucuk awi ketebak angin teh eueuh hasilna. Manehna sadar. Terus manehna dongko maksudna erek nyacar suku na si Galang. Terus hiu. Tapi si Galang suku na si gayen mataan na eukeun eta suku jauh kaluhur cileng. Bari ngacileng si Galang metakeun sukuna make jurus kuda beger. Jeprot. Sukuna ngacijut kana sirah si balon ludra anu keur dongko. Jadi deui rada ngadang heula awakna si balon ludra. Cewek si Galang napak lemah bangun anu hampang mata. Ningali kitu mah si Juhro
jeung si Juren anu keur nempokeun kana eta pertarungan manehna cing gerenang duaan. Anjing eta si Galang luncatna ka luhur kitu nya oi bisa ngajejek eta kana sirah dan Ludra. Oh anjing budak bisa gogong bikin ayo bikin masalah dia hayang ngepet leuleuh aing nyari Juren nggak bisa iken Juren Juren anjing nyari leuleuh nyari keme Juren halo awak teh lumayan lah jelema teh parios kota teh balas jauh nyari langsung nyari kene teh balaskeun cek si Juhro bari ngabobotohan menjadi dununganana nyada si Balon Ludra anu geus nangtung deui. Pok si Balon Ludra ngomong semua nu nafsu. Anjing sia wani ngajejek mamas takaing. Anjing ulu aing asa nyeri. Rasakeun sia pambalas ti aing goblok. Cuk si Balon Ludra nyarekan ka si Galang lantaran sukuna ngajejek sirah manehna. Si Galang nyarengeh seuri. Nyawayana euy. Ku aing dijajak sukuna. Tuh es dijajak ku aing huluna. Lumayan lah sakitu oge. Sor lah. Urang tuluikeun ieu ijen adu jajaten teh. Gunakeun atuh sia ilmu maneh teh. Jeung si Galang sumunu nantang padahal hate leutikna mah rada marmir ngalayanan si Balon Ludra teh. Sabab eungeulanana eueuh anu matih kana awakna si Balon Ludra. Si Balon Ludra ningali manehna dihina. Nafsuna agubudug. Manehna tatan-tatan rek narajang deui ka si Galang. Rasakeun sia ku aing depodaran. Ya. Aduh batuknya anjing mah. Sepaut. Si Balon Ludra narajang gerakanna cepat kacida. Maksudna hayang gerak ngarobohkeun eta si Galang. Tapi si Galang ge jago sakatiga manehna ningali hiukan panarajangna si Balon Ludra manehna kacorelat. Ningkahan panarajangna si Balon Ludra corelat. Taos. Awak si Galang teu bisa digebot ku leungeunna si Balon Ludra sabab cirina cocorelaan ngagunakeun ilmu pahabang bakar. Geus sabaraha geprakan panarajangna si Balon Ludra can keuna kana sasaran. Tapi dina hiji kasempetan si Galang keur ningkahan panarajangna si Balon Ludra, suku si Balon Ludra mata ngagunakeun ilmu ajual gedang. Aturan aya ilmu ajual gedang ieu mah bakampung mah. Taos. Corelat. Dadakna si Galang kabeunangan ku sikuna si Balon Ludra. Jalijeuk si Balon Ludra lepat pameasa. Si Galang dadalik-degan mundur ka tukang. Dadana karsa seul lantaran kasiku ku si Balon Ludra. Gak. Si Balon Ludra ngagak-gak deui semua anu ngeunah. Sia rek ajelangan oge ku aing teu burung beunang. Rasakeun eta siku aing asup kana iga burung.
rasakeun nyerinya. Karek sakit terus ya, karek bisa ngalagam dada air oge geus atos ya. Sor. Tarajang deui ai. Kira-kira sia aya kawan ieu mah. Ceuk si Galang semun nantang. Tapi dina hate leutikna si Galang aya pikiran manehna moal mampu ai kudu ngarubuhkeun si Baroludra mah. Manehna panasaran hayang geura nyaho kabarana nu jadi lanceuk sapuguruana nyaeta Tidanten. Dina pikiran si Galang manehna erek ngejat tina pakalangan. Kitu ceuk pikiranna si Galang. Ningali si Baroludra anu keur ngagak-gak seuri. Si Galang tatan-tatan siga nu rek ngarajang ka si Baroludra. Rasakeun sia yeuh panarajang aing. Yaw! Cilung, corelat, pelunyong. Si Galang ngabelesat nggunakeun ilmu mencekabur berumbung. Cirimna corelat. Geus teu katempo ku panonna si Baroludra. Ari si Baroludra kageteun manehna ningali lawanna kabur teh. Anjing, sia erek kabur ka mana? Oh, kawani dasar jelema. Bum. Sia erek kabur ka mana? Kabur nih. Cuk si Baroludra gogorowokan. Kitu deui si Juhro. Kabur. Udah kabur si goblok. Ayo lo manjari. Kabur si sekunder. Cuk si Juhro gogorowokan ka si Galang anu geus teu kaciri sabab kehalangan ku pengkolan. Geus kitu mah si Juhro jeung si Juret ngonean nangtung terus nyamperkeun ka si Baroludra anu keur mulak cangkeng si garung abak. Goblok kabur ku aing lamun panggih deui moal asa-asa dipodaran jelema kitu mah goblok teh. Juhro hayu ayeuna mah orang nuluykeun lalampahan bisi kaburu beberang mangade aduh dada nyeri kene den dada nyade abi ge aya lawan nyeri den aya ike cek si Juhro ari sia Juhro kana ike wae naon atuh ai ike teh goblok. Cuk si Baroludra bari ngadelek ka si Juhro anu sok nyebut ike buka tuh ike teh naon bakabung ike teh naon aduh aya wae bakabung caeur bakabung. Geus kitu mah berarti luanana rek nuluykeun lalampahanana. Ari bah eod ningali si Baroludra jeung baladna arindit. Manehna kukulutus di warung. Ayo, dahareun jeung mabur. Urut ngopi aja dibayar. Dahareun jeung mabur. Bae eta daripada warung urang anjur. Mending ngopi dibayar. Namanya garau dasar garau sia. Cek si Abah Engon kukulutus. Cag palawargi orang simpen di haleuneun sieum urang tunda di hanwang siang. Paranti nyokot ninggalkeun. Kocapkeun ayeuna di hiji mumunggang anu jalanan netek nanjak ka cida. Aya hiji jajaka anu keur lumampah bangun anu nyasek.
diluhureun eta jajaka anu keur lumampah. Aya manuk bodas anu gegeleberan kadang-kadang entrep dina dahan terus geleber deui biheulaan kana pindah kana dahan sejena nungguan dununganana. Sing horeng palawargi eta teh geuningan jang dodo anu geus tepi katungtung lembur. Manehna lempang bangun anu nyase. Geus tepi kana palataran anu datar mah jang dodo ngegereneng dina hatena. Aduh, alhamdulillah geus dugi. Aduh, ya alam. Meni endah kitu itu pasawahan. Aduh. Meni ngaremplok kitu. Aduh. Yeuh, geus lila geus sabaraha taun nya urang di gunung teh. Di guha teh. Aduh, kaseger kieu udara. Rek cicing heula di dieu yeuh. Ceuk jang dodo barehna bari gek diuk dihandapeun tatangkalan anu rimbun. Hiliwirna angin ngadalingding nebak kana awakna anu keur capek. Karasa asa di usapan, asa dihidan. Bajuna dibukakeun sabelah. Manehna keur nyarande bari mencrongkeun ka handap ningali pasawahan anu sakitu endahna. Tatanen masyarakat pakampungan di dinya anu sakitu subur makmurana walungan cura-cora caina meuni harerang ngagenyas. Aya meunang saparapat menit mah manehna keur istirahat. Ngadadak ceuli jam dodo rancung sabab ngadenge aya anu gogoakan menta tulung sabab indrana jam dodo geus kaasah latihan tinu jadi guruna matak sora anu saeutik anu jauh oge bakal kadengieun ku jam dodo mah. Denge anu tulang tulung ti jauh ti manehna. Jam dodo terusna curelak buru karena eta suara anu minta tulung. Sing horeng si mana horeng. Aya hiji wanoja anu keur dipegatan ku hiji lalaki anu pangawakana jangkung gede simar dada kumis papang palon pulot ceulina rada abing. Keur diheureuyang we dipepegat lantaran awewe eta teh mulang ti walungan meureun da bari mawa sisihan. Nyai Denok papenak doi sarong kakang. Aduh Nyai Denok, aduh Denok, hayu jeung kakang urang ka bari nyungcung. Sudi, mau tong halangan, awas lebih, awas. Hahaha, Kang Rebing mah nyaah pisan ka Nyai. Hayu Nyai, urang kabale nyungcung, urang kasagara kanikmatan. Kitu cuk eta jelema muka telahna si Rebing paingan disebut si Rebing da ceulina ge Rebing sabelah. Ari awewe eta manehna dipapaksa ku si Rebing. Nyai ulah nolak atuh Nyai, akang teh cinta ka Nyai. Nyai ulah nolak. Hayang aing masih mana mah Rebing nya bolotot. Mau siapa jahat. Ulah atuh Rebing.
Tapi ulah awas tangan jalan tapi itu bisa nyai itu bisa hayu jeung kakak urang sahonoan hora di kebon tuh di ditu Rabe ora rabe rabe masih karunya kaget rabe apa ojo mah rada den urang mah kali resep karana teh cok hayu atuh cok ulah kitu cok ulah cok lagi balik kali padan orang pepeo cok mau kesudi kesudi Afrika siapa lepasin cek eta wanoja semenu ngalengis lantaran Syarbing leungeuna geus nongkak eta wanoja eta nu katelahna Nyi Munah randa geulis di kampung eta Syarbing ningali awak nu sampulurana Nyi Munah mah maneh gondok lakina turun naik nafsu birahina kahudang lantaran si kancing baju na Nyi Munah buka sebelah bunuh Syarbing harita teh ningali ahai gunung sakembaranana Nyi Munah anu katempo manehna beuki nafsu terus eta baju dibedol ku si Rabing pelek Rabing orang kitu ada Rabing kecema orang kitu ada Rabing ulah tuh Rabing Kiki ojo kamu ayah ayo orang kali itu sakadeng ka kebon geus kuat akang Rabing barang si Rabing eukeur memaksa eta wanoja teu kanyahoan ti mana datang aya batu nu ngablesat murung kana sirahna si Rabing hiu pletak anu maredo anjing nyeri anjing saha ya serwani-wani cuma kata aing jeung Syarbing manehna nyeriun lantaran aya nu maredo geuna pisan kana sirahna terus Syarbing malika tukang barang ningali malika tukang manehna culang cileun lantaran eueuh jelema di dinya hiji acam Bob Syarbing ngomong aneh saha anu bewani manehna kai sia tau nyuput goblok kaluar sia kanyaho aing Syarbing jago kampung kacau sia kaluar sia ya goblok wani-wani ngaganggu aing norek ike kaluar sia aja cuk Syarbing susumbar tapi eueuh nu kaluar eueuh nu kadenge seukur jangkrik jeung angin anu ngadalingding geus kitu mah Syarbing malik deui ka Nyi Munah aing bieu mah meureunna lain batu tapi regang pampung anu murag hayu urang tuluykeun deui Nyai geus kitu mah Syarbing maksudna rek ngagabrung ka Nyi Munah anu keur murungkeut sieun salapar aya batu deui nengor kana sirahna Syarbing anjing geus saha ieu teh maredo goblok anjing kaluar sia teh jelema teh juri anjing kaluar Dulu aing nyari di maredo wae goblok kaluar sia teh ceuk Syarbing manehna bari nyeklan sirahna
Malik awakna ka tukang tapi breh usah saha. Geus kitu masih rebing. Mahulang. Hah? Mahulang kunaon waktuna ka jeung seet. Aduh, udah bareng. Kapok pengen abis pulang. Aduh, pamirsa dicekapkeun sakieu wae dongeng kanggo dinten ayeuna. Mudah-mudahan enjing tiasa diteraskeun deui kana bagian kadua hiji. Hapunten nu kasuhun hampura anu ditedak. Wilujeng